Nyobaan ke dia musik tes gana yang menang loba euy. Lumayan sih nama ayaan tuh. Gana yang menang loba. Depan geus siap euy. Euy jika nama euy. Lauk teh. Gana yang menang lelekon neng anjir. Duh. Euy karas salah musik kieu teh. Umpan geus kudu kumaha kudu kieu kudu kitu. Menang-menang kudu ku parawan anjir menang para koneng euy jika menang euy jeung menang euy wah si anjing HP na lauk aing mah euy lauk hayang kumaha ieu umpananya hayang alus wae pizza tuh boga aya parawan cobaan ku parawan nih keur menang lele koneng aing tuh setengah poe kieu nih cuaca panas cai itu mau di aing euy asalnya nguseup teh aciri tiba tuh mah jika nu rame nguseup teh aing ngamen keneh ngarit loba keneh parabeun aing mah barudak eueuh ieu teh ngarit sorangan aing mah jukut saeutik ke bae lumayan aing mah parabeun anjing hayam di mah sapi candroma itu ngurus ke sorangan anjing yang pegawai da kudu muruhan ngurus ke sorangan ieu mah kira jikutna aing saeutik di mah di mana nya nu loba beak jikutna di dieu mah aing cik cobaan ka hareup sugan aya ajaran mah mang naon mang nuju ngeuseuk nang deh ayaan laukna nuju proses ieu teh mang proses para musbeak itu ieu di mana gitu mang eta asli Cibubur mang Cibubur ayaannya laukna mang kumaha mang kedeungeuna abi mang kenaon mang keur ngarit puguhan jang tapi jukut di dieu jang nu loba belah mana jang aya seneng ngali mah ka ditu mang tuh loba ditu lobanya loba nya kudu dicobaannya jangnya oke kurang soan pinah lah si ujang tadi sugan aya anu belah ditu anjing si mang gak ada hak kermatan menang lauk teh nih geus baraseu kieu mang di leuleun tuh mang euy jangan pura jang teu kahaja sugan moal cengkat si mang mah teh kuna naon jang raseu mang nempo mang euy dok aing mah aing hampura ada suan teh moal cengkat ieu teh ieu teh rek menang mang aing menang ya usupna ka mana usup mang aing geus ka baraseu naik yuk bah anjing si mang makan dong ngilungan duit nih jadi ngilung ngajengkang emang lah sarawa baraseu ya aing sarawa baraseu kan ngarit urang mah urang geus kumaha mang usup ngilung ngarit teh lah ayo tuh ngilung ngaritnya yuk bantuan dia tuh naik ya wae sejang mah kuncung taon ti kuncung urang mang lawar dok aing lu jangan urang belah ditu sugan ayaannya apa tuh kemari di gunung itu apa teh apa soal cicing tuh anu sapa aing urang teh ngarti eta jelema aing aja udah saonga-onga ngarit aya we jelema teh ngaku urang ge si jelema teh bener mah wah urang bisa sangkutkeun bingung kok serba salah aing ditanya di kumaha cuma aya mawang tanya heula heuh cobaan yang teh salat ngaritnya mana ngusuk geus can menang kan can menang hardok hampurannya anjing kadang goyangan anjing tuh mang aya bang apa mang aya mana tuh hareup bang tanya ke seorang mah kira aing euy atuh mana naon teh moal mang penasaran aing tanya sorangannya yuk coba maneh heula tuh ayo sok Asro
asa samal terasi sang gigi shot asa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon kan? Nuju apa deh? Oh. Ade di mana mau karung? Abi di itu 13 tas ngarit kok. Tas ngarit? Mun ngarit nggo naon? Kayak doma sapi. Oh, baru doma di bumi. Gaduh. Itu nuju tapa abi teh. Nuju tapanya? Mun nuju ngalancarkeun ilmu di dieu teh. Abi sok biasa tapa di dieu. Nuju ngalancarkeun ilmu. Oh, palingan kamari abi Kang mau ngarit kok. Balik disamperkeun abi kuna naon kok. Sok we bisi balik ka dieu mah ngiring tapa di dieu da terus biasa di dieu Kang ge tapa ngalancarkeun ilmu. Oh, sok ngalancarkeun ilmu kan? Oh. Emang ngalancarkeun ilmu naon itu kan? Ngalancarkeun ilmu modal ya. Ilmu modal men Kang, ilmu hitam ge. Ilmu hitam ini gituan deh. Ilmu hitam mah dilarang oleh agama dan oleh anak Islam, jadi tidak boleh itu ilmu hitam deh. Saya di sini melancarkan ilmu modal. Kamu tahu modal? Nah, jadi akang teh atau sabara bulan terlancar wae modal teh. Jadi akang teh tos sabara bulan atau sabulan modal teh terlancar wae. Hari itu tarik, hari modal teh bijil. Jadi we akang teh ngalancarkeun ilmu modal ieu teh tapa tos 2 dinten meureun. Ai mama, hari mama mam ieu we di dieu nu aya pare di mam jukut. Terus naon deui ieu teh? Lah pokona mah nu aya nu ngalewat dihakan ku aing aja. Gitu. Oh, adi akang emang ieu di mana ieu? Asli? Abi asli ti Garut Kang. Di Garut? Di Garut ngumara ka dieu tapa di dieu ngahajakeun ka dieu. Tawa gaduh ieu di dieu warginya. Wargi teu aya kan. Teu aya ngahajakeun ka dieu. Tok sabaraha poe sakali Kang di dieu tapa? Abi lamun purun Kang paling 2 poe sakali ka dieu ngahajakeun ti Garut. Karena kadang sok kana beca. Becanya? Kana beca. Jauh-jauh ting Kang kana beca ka dieu tuh. Heeh. Bae ngahaja da teu boga kendaraan Kang urang mah Kang. Ari Rama aya keneh Kang nya. Rama Raya alhamdulillah. Akang kumaha bili bade kabi bili bade ukeun solusi naon landong naon sok abi dipasihan. Ieu Kang abi teh aya Kang nya bade ukeun Kang teh. Ieu Kang ngalancarkeun ieu kok. Itu doma modal wae kok. Doma modal wae. Panas di modal teh. Oh, hareeng. Hareeng gitu kan jelema. Bari modal wae nya. Heeh. Kumaha Kang cai mentas ieu. Ye nya ku Akang bere solusi. Ame doma manen teu hareeng teu modal wae mane init ka warung bakal duit 500 ge 500 perak ge cukup meuli obat ieu kontraksin apa mane kontraksin apa-apa tah bere obat kontraksin terus bere ieu pemper jang orok pempes meureun pempes naon lah tah apa lain pempes eta nu kadua bere pempes insyaallah so sapoe 2 poe ge modar tah eta doma. Lah, ya kamu modar di. Cager insyaallah cager sok. Tuturkeun eta solusi urang dari Kang mah nya aing doma ka jelema wae nya di kontraksin aing. Urang pengalaman ieu. Dengekeun ieu solusi Akang ieu. Bere kontraksin meuli ka warung, pempes nya. Pempes meuli obat kontraksin 2 kebet mah. Bebeskeun tah kana sungutna. Terus kana bawalna bebeskeun kontraksin teh langsung make pempes. Insyaallah cager 2 poe ge. Urang cobaan nya Kang nya, sugananya. Cobaannya. Urang cobaan. Mun. Sok tu abi Kang bade pamit lah nya. Mun mangga sok. Bade ngarit heula nya. Mun. Nuhun tu Kang nya. Mangga yuk. Yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keur naon Kang? Di dieu abi nuju tapa de. Di mana de? Ah di Bali Padayungan. Oh, nguseup cerita nama itu menang-menang wae mang. Nguseup, piraha nguseup? Geus di jam 7 mang. Teu ayeuna teh kala siang kieu can menang hiji acan. Can menangnya. Oh, da resipona ari nguseup mah kudu sabar, De. Geus beak parabna naon mang.
ari mang surah dinten tapak ieu apa abi tos aya kana 2 dinten di dieu teh ngalira di dieu deh abi mah tapa we menuju ngalancarkeun ilmu. wah ieu mah pasti ilmu gaibnya mah Wis tidak boleh deh itu ilmu gaib-gaib deh. emang ilmu naon kitu mah Abi mah di dieu mah tapa teh ngalancarkeun ilmu modal deh. anjir mana aya mah ilmu kitu geuning deh perlu apa maneh tapa ge bisa ngalancarkeun ilmu-ilmu naon asal ilmu hitam itu dilarang oleh agama si tapa mah. oh, bener Jadi akang di dieu apa teh ngalancarkeun ilmu modal. Akang teh sabulan modal terlancar wae deh teh aduh geus make naon-naon. Ari kitu tarik ari tapa ari modal terlancar ya teh geus ngakan obat kontraksin ngakan obat paramek anger we teh modal keluar. Jadi we akang teh tapa di dieu teh geus 2 poe meureun. Sorangan we di dieu ngapeuting. Mang pangawis di mana mang? Abi asli ti Garut deh. Anjir jauh-jauh ka dieu keur tapa hungkul. Nuhun ngajakeun we ka dieu tapa. Emang teh aya solusi lain gitu mang? Ada eta hiji-hijina deh anu ampuh anu anjur solusi ngalancarkeun modal. Bisa ade bade ira-ira bade ka dieu nyobian sok ku akang diantos si dieu. Terus bilih ade bade bukan solusi kanggo obat kanggo ubar naon sok ku akang dipasihan solusina. Ade gaduh panyawat naon solusi panyawat naon ku akang dipasihan. Ya ieu teh Kang Naon panyawat naon? Ieu loba we korong aing kamari ge meunang 1 kilo aing. Oh, kunaon korong pinu wae. Heeh kudu. Moal mah gitu. Tapi sok dialaan eta korongna. Sok meunang 1 kilo anjir. 1 kilo. Kumaha carana mang? Sok sabaraha poe dialaan eta korong? Poe emang. Sapoe sakalinya. Heeh. Yo, kurang pada solusina nya maneh. Mana boga skop di mah? Aya mang. Apa skop paragi bangunan? Apa keur naon eta mah? Bawa mana skopnya. Bikeun ka indung maneh, mah. Pangalakeun korong. Minta ka indung maneh. Ulah ka indung maneh ketang pamalin nita ka indung mah. Mana boga adi? Boga mah. Nita ka adi maneh. Kita pangalakeun make skop eta skop bangunan apa? Paragi besi. Mahi mang. Tuturkeun ieu. Tuturkeun solusi urang. Maneh hayang cagermu? Hayang. Sing badag teh ge bae bebaskeun we kana irungna sesebkeun tah gitu kan. Eta insyaallah eta korong beunang kabeh eta sabaraha kilo ge. Wacarana mah badag kitu. Eta mah kumaha carana we pokona mah intina mah ku sekop paragi bangunan. Oh, Gitu. Nun Kang solusina. Mun sok. Mudah-mudahan sing cagernya. Amin. Eta ku abi dibere solusina kada bisa bawa sekop. Ya mang skop bangunan lain. Mohon. Narek mulangnya. Mulang mah geus sore kieu. Emang Ayo. sing lancar tapana mah. Mohon amin, siap. Hai sumayu so. Hai. Pak, doman sakarat. Sakarat. Setelah itu balik yuk. Masih kabur pae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, jadi konten video kita kali ini sampai sini dulu. Nanti kedepannya kita akan bikin yang lebih banyak lagi konten yang lebih seru dan lebih kocak-kocak. Dan seperti biasa sebelumnya kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol loncengnya dan jangan lupa like dan subscribe, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe di subscribe dulu dan di like dulu. Cukup sekian film pendek kocak dari tim Sunda Baduan kita. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lewatkan nanti video terbaru kita. Dan yang sudah support channel kita, semoga kalian rezekinya dilimpahkan. Amin.
dipanjangkan umurnya Amin. dan disehatkan selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.